Wah, Naon? ngerti tuh sih. Abah oge apa hayang meuli? Geuning aya tamu Di mana tuh? di kebon. Kebon. Ulah naon? Lain sinario di teh abah ka dieu. Ngarisakeun abah mah cuy. Heeh. Kumaha tuh? Halus tuh. Katana kebona. Saya Bang alhamdulillah. Bieu teh da pan peuting teh hariwangnya. Hujan putih. Hujan peuting teh. Nanti bieu teh ka itu dirisakeun sin juku teh kaririseun. Tadi riseun. Mohon katakan upami abah ka bumi abdi moal simut. Disimutan ya ku abdi sadayana. Ye, nang teu balik. Atuh itu simut ieu mah. Teu aya. Lain. Paingan atuh simut cek si Ambu cenah. Arareueuh cenah di imah, di bawah cenah si Ucrit cenah. Tingkur nyimutan naon di kebon cenah. Poho abdi teh bah. Apa kan jukut? Jukut teh karya tah bah. Tiriseun jadi kieu bah eta teh matakan ku abdi di canak oge. Dipake nyimutan jukut. Piraku. Eta. Aduh, kalarasan abah ka dieu, abdi teh gaduh hutang, bah. Ka Bang Emo. Anu sok dari riuk kitu, Sanes. sariung. Aduh. Lain masalah nu sing dariungna ieu mah Bang Emo. Terus kumaha? Abdi teh bade lamut acis ka abah. Astaga deh. Apa tarik-tarik teuing abdi reuah. Lalaunan abah ge dieu lalaunan. Kumaha lamun ngurang jantung abdi? Tinggal masangkeun deui atuh jantung wae di pikiran. Ada Suatu aksesoris. ngurang tina kapal teu urung epae. Eta nu ti Bang Emo. Gampil jeung abah mah tinggal saroro gitu tuh. Tinggal ngajual. Anu mana, Bah? Eta nu dilebak. Anu apa? Nu abah eta nu dilebak geuningan anu sapetak. Pan eta sapetak lagi 2 hektar. Alhamdulillah sudah abdi mah teu ageng, Bang, naon teh. Priyogi artos teh. Keun lah kieu aya mah, Bang. Masalah tanah abah anu dilebak. Pokokna lah. Da soalna meureun mungkin oge ka abdina janten hutang kan nya. Terus kumaha tuh? Abdi gaduh tanah, Bang. Pokokna mah eta tanah teh 1 meter kali 1 meter, Bang. Enggak geuning eta? Atuh. Mohon, Bah. Di luhur 1 meter kali 1 meter. Ka hareup 700 meter. Bener. Tah. Upami minat ieu mah nya. Abi bade ngajual tanah ka abah. Itu. Jadi intina mah ngajual tanah gitu. Nya, Butuh duit. butuh duit. Hayang sabaraha eta tanah anu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter teh. Nah abah jadi nu hayang. Pan abi anu hayang teh hayang ngajual ka abah. Da abang ge hayang meuli eta tanah. Teu bisa, da abi anu ngajual ka abah. Wah, Naon? ngarti teh sih? Abah oge apa hayang meuli? Wani sabaraha? Hah? Wani sabaraha? Dirinya ngajual hayang sabaraha. Geus ayeuna mah daripada riweuh teh para rugu nyekek teh ini yeuh. Atuh da Hayang. musingkeun abah mah. Mana tanah nah yang ningali abah yang ningali. Oke, ulah wae ningali tanah nanya. Abi mau sampel, Pak. Sempah. Sampel. Pokona ieu, Bah, ieu nya. Tah ieu taneuh. Tah, ieu sampelna, Bah. Anu naon ieu teh? Taneuh nu ek dijual teh ya. Coba. Ieu lain anu di luhur nya. Ku abi geus digali 700 meter teh teh nu pangdasar-dasarna, Bah. Ieu teh. Ieu Upah hanapna ieu teh. panghanapna. Wah, Pokona mah digali ge tina 700 sekali naon teh. skala meter. Heuh, sekali meter. Sekali liter mah tuh gempanya. Tah kumaha, Bah? Sok. Tapi ieu jiga nama remui kieu taneuhna ieu namun di ieu an pasti urug ieu mah. Justru eta, Bah. Anu istimewa teh kurungna mah teu kopi bade jual. Urang tingalian jeung abah ieu mah pan panghanapna. Abah hayang ningali nu teu tengahna bisa teh ieu. Coba. Teu bisa kumaha ieu panghanapna pan ieu. Eskalatorna teh jadi eueuh lantai hiji 2 3 4 langsung di hiji teh ka 700. Gitu. Kenapa pangluhurna meureun apa bisa pangluhurna? Bisa. Engke urang teh. Seueur jukutan unggul, Pak. Hah? Seueur jukutan. Nanti tinggal cumaikeun. Bisa. Nah, besok kan Deal-dealan heula ye. sabaraha harga hayang mah diso. Iyalah. Kamari kan aya tangannya ka abdi. Heeh.
nawar teh pan kok di nanti ditawarkeun teh sekian lah nya. Mane Sakian teh sabaraha coba. lah tuh Pak. Coba. Nawarna 15 juta. Heeh. Teu diical kok abi teh. Kunaon? Dah yang 20 juta. 20. Tah ka Abah mah lah 30 aku mah wios. Kayak gitu kenal ka Abah teh asa ka bapak lah pokokna mah. Teu wani Abah mah 30 mah teu wani. Sok atuh sabaraha Abah? Kumaha lamun ku Abah ditawar ye? Sok. Heeh, 50. Bisa teu? 50 Bah? Heeh, 50. Wah murah teuing atuh Bah. Ye. Hayang mah sabaraha atuh? 12.5 we lah. Ka 12.5. Hayang 12.5. Tah ku Abah ditawar. Sabaraha sok? Heeh, 575. Bisa teu tah? 575. 5, 5 teh simut, 75 orai, simut jeung orai. Asup Bah. Asup. Baiklah dia lah orang BPA kan we imah nya. Coba sabaraha bebeakana. Sampe ka abdi raos, ka Abah raosnya. Lamun karasa gitu oge. Beranya. Oke lah mikir teh euy. Mani kene urang tinggal heula nya. Tanahna tinggalikeun heula, Tinggal heula. puguhkeun heula, cek abah ge tadi puguhkeun. Bukan. Meh jelas. Pan kudu jelas ayeuna rukun Islam mah. Itu kumaha kan. Abi bade ngical tanah apa? Heeh, meh jelas maksudna perkarana. Mun terus Urang tingali. ayo. Nam atuh. Aduh, ih kumaha ieu teh? Nam, Ayo. nam. Aneh ieu mah.